Nga di imang maning guys tepung gede dengian. Nah karak kue dua kue ke kamaji tengah tebrak kue. Itu mito aja nah hayang belok emas yang dipais. Boro-boro ke melok emas dompet ke garing. Alabatan iya usum halodo. Aing mah. Ikang pikir teka tembong-tembong biasa rasa tembong ke ngajak-ngajak usaha naon ke. Ampun aing mah. Padahal mah aing mah gimana ya kan. Nek diajak kumaha ge nu penting mah halal teu ngabikeun batur. Aing ngadenge mah tadi cak Abah RT cenah. Kaki kita entas di pasar cenah ambaringkung. Teuing tah boga duit di mana? Berarti aing kudu nyelang mah ka manehna gitu nya. Aing mah aing itu aing ngaceplak wae aing segalok pais emas, emas batur cenah. Boga minantu teh bager. Da aing kurang bager kumaha sih? Kamari oge aya tukang rambutan ku aing pegat tukang rambutan nang. Rambutan aya weuh. Dibikeun aing ka mitoha kurang kumaha aing nya. Teu Kang Kiki ya. Nongol-nongol biasana sokan padat lodo di kitu teh aya ka dieu teh ya. Imam liwat-liwat acan. Orang susuan kali itu tuh kayak mana sugan Mana masukan kitu mun teu susul mah hese. Kang Kiki mah bener-bener bisa aing. Ditang ka aing mah, ka warung biasa tempat nongkrong, keneh wae. Aing mah. Kang Kiki. Oh itu tuh Kang Kiki tuh. Keur naon sih? Paling sampuran je. Cing orang-orang urang sampuran mana mumpung teungeun ka urang je. Wah, bener je. Buset, bangunna keur boga duit itu. Oi, Kang Kiki. Kang Kiki, ka dieu. Ka dieu buru penting ka dieu. Tuh, suwe bener ya ya. Mancing ti isuk nepi ka rek burit ya. Tuh nu nyangkut acan. Atuh lauk naon ke ajeun teh leutik-leutik ditarimakeun. Tadi mah balik aing mah anas ka ditu henteu mancing. Di dieu eueuhan. Ampun teh. Boga duit mah meuli di pasar emang nage tong pusing-pusing zaman ayeuna mah mancing eueuhan ya tibang hayang jaker memecak wae mah kitu aya. Itu suara sih tuh. Kadang suara geuning itu. Bangun si Turbo. Geureung heula saha sih? Bener itu tadi belah ditu. Aku samperan si Turbo itu bangun mah. Lempangan heula. Bener ya. Kemana ya? Lah. Geringan si Didi ya geringan. Tadi saya ngagupayan sih teh. Aing teh sia meureun kitu. Lain, murig. Kamana wae sih? Ika karek ketempuan. Dinya nu ka mana wae ditusul ka ieu mah ka warung mesebel aing mah da. Ai tadi cenah cak bahan kan tas belanja cenah ambaringkung di pasar eta geus lagu naon eta. Mendingan enak mah diuk di beri tuh. Panas jadi aing tas mancing. Masalah ye pe duitkeun ya. Aing hayu. banget tadi ge. Ya. Si nengan naon sih? Kok nyai penting atuh aya perlu kos batur. Wah, masalah sih mah ya. Mancing menang tikus. Pinjam dulu 100. Buset. Ya, Kang Kiki. Uing muni jangar, hulu muni jangar. Lah kunaon? Mitoha ceritana cenah nyeul tetangga tas di pasar milok emas hayang dipais cenah kitu. Lah nya atuh meuli tinggal meuli sia teh hirup ulah hirup pas jelema susah atuh lah. Ya, anek dibeli make naon pan milok emas teh kudu make duit. Untuk daun cau tuh sia tuh di ditu tunggal daun cau direretan jual ke pasar. Ye. Riba nu boga kebonan nungguan wae. Kebonan ngareretan mah ye kos batur. Engke teh diomelan jelema nungguan wae kuat dicentengan. Ya itu nya. Nyatu bebeja heula kanu boga kebona kerjasama lamun menang baraha bere baraha gitu nya ulah sanyokot-nyokot batur gemelak si teh lila eta kacau teh lain sapoe 2 poe. Sataun karek buahan panan. Kapok kuing embung. Kamari oge kuing dibantuan ngareretan nepi dijual. Cenah, yo itu laku sabaraha? Benang teu 500.000. Cek kuing teh dijual jeung kebon-kebona. Tibang daun cau kuat hayang 500.000.
Ya, lamun sia yang ngajual daun cau nu menang 500.000 gampang. Kumaha sih Kang? Kan pinter sokan boga Ya, bejan. Wah, aing mah bejaan nya. Kababaturan aing mah tara koret ilmu. Oh, emang percaya Kang Kiki masukan bager ka uing nya. Lamun sia yang nawarkeun daun cau hargana bisa yang 500.000 gampang. Kumaha tah Kang? Akang boga kanya Pertama sia ngalah daun cau reretan heula kabeh. Oh, biasa di Direretan. yo di alah heula direret gitu. Ya, oh, direretan kabeh tah. Sarua kamari kitu uing direretan. Tapi angger Kang teu laku mahal. Sia mah kurang ahli. 2 karung Kang. Uing eta cek anu boga kebon teh neumeunan 500.000. Ya, bejaan kau yang makieu nya. Mah. Lamun sia yang menang yang kelak 500.000. Oh, hayang Kang. Lamun ka pasar ka lapak kieu yang ngomong na bos ya ngomongannya. Oh, bos uing ngajual daun cau gitu nya. Ya, uing daun cauna loba. Loba. Ieu kusabab lamun care daun cau teh diala kan bosnya butuh di pasar pan daun cau ge laku pan. Ya laku pakai Ya keur bangkas bungkus naon ya. Bener emang. Penta panjer heula kanu bos di pasar nang enta panjer. Manjer heulang gitu, Bos. Oh, dapan uing ngalah teh ngulikeun batur mah kan teu nyahoana naon aya nyakulieun. Bener, heeh. Ke dibere tah 500.000. Kusya ngenta kasbon 500 make kuung dialakeun loba. Oh, ngasbon Tenang. bulan, Bos, ngasbon bulan 500.000. Ke dianteuran gitu. Nyaho eta mah terserah sih geus dibere kasbon rek dianteuran rek henteu. Penting mah sia ngasbon heula we. Oh. Oke, uing kena daun cau di mana tuh, uing? Oh nya eta mah sabisa-bisa sia. Oh, nya bener. Ngalah daun cauna. Moal diomelan kumito bisa beli lok emas ya. Ya bisa. Bener emang tuh nya. Tapi ke urang diomelan moal ku anu boga itu pasar. Moal 500.000 benang eta benang. dibere moal teh dibere ieu. Eta bener. Lah bener. 500.000 mendepanjer heulan bos gitu nya. Ya heueuh. Aing sih dikebugan euy. Lah emang sia cakat cokot pan bebeja heula uing manjar heula. Kieu ya, ku aing bejan. Kumaha Kang? Ya, Heeh. uing manjar heula duit Manjar 500.000 ke daun cauk yang diantarkeun ka pasar. Nyaho beres we bos mah. Nyaho beres we. Oh bener. Lamun cara daun cauk teh diantarkeun tuh aya mitoha uing jadi jaminana gitu. Jaminana lamun uing telantar ke daun cau. Oh nya nungtung nama aing geus aja pamajikan mitoha aing di renteng ke tukang itu tuh, ke tukang daun. Lain kutungan ku bos pasar aja teh. Bos pasar. Nya pusing-pusing teh sia tuh. Oh bener. Mitohana hayang loba ka hayang. Oh bener. Jen ribetnya loba ka hayang segala emas. Nya jen jaminan we. Engke bila mana ada jeung uyah. Ieu udah berespat uing soalna uing. Sohib. Aing mah ngamerenya otarat nyalahan. Oh bener. Sukses ulah lilating ayeuna mending ka pasar ka ditu. Uing ka pasar ayeuna nya mau can penting heuh. Minta panjar. Bos uing minta panjar 500.000. Engke isukan diancuran ku uing. Tenang tong sieun kitu nya. Ya heueuh. Moal 1 juta dibere masih. Et 1 juta ge dibere. Jaminanna mitoha uing kitu lamun uing teu bawa. Bener kitu nya. Mitoha uing sok bawa kitu nya. Heeh. Oh bener ah, nuhun Kang Kiki ah. Sok. Oh nya aya sok ayo. Ayo. Ka pasar heula yuk. Geuningan si turbo. Ket langsung wae mangkat geuningan dibere solusi teh ku aing. Ke heulan. Cak Kang Kiki ang kita ka pasar. Titah manjer minta panjar gitu tah ka anu buka pasar tenang. Soal daun cau mah engke ge dianteurkeun 1 juta nepi ka gopek dibere. Tapi aya teu bere asa teh nya. Kamu tuh bener mitoha di tadi anteurkeun. Aing saya kena ngagadekeun mitoha kitu mah beureunan. Buset Kang Kiki kudu menemen teuing ka aing nya. Ai kitu mah aing ngagadekeun mitoha atuh meureunan. Lamun aing teh mau daun cau teh mah. Ah, moal kitu mah. Wah, mau beres sih mah Kang Kiki mah.